Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Jayus. Tepang di dina channel YouTube Kang Jayus, channel gado-gado segala aya videona. Ayeuna orang coba nyindi video reaksi ngarala juanan YouTuber Sunda. Tah ayeuna kuring penasaran hiji karakter dina YouTube Sunda. Sabenarnya itu geus di tahun kamari-kamari lah nya. Kerame-rame deh sabab loba meme anu nulis atau nggambaran aji kasal tah eta. Saya coba Mang Adeng atau Mang Adeng, tapi da kela-kela orang tingali Mang Adeng tah ieu video anu aji kasal goblok. Tinggal Asia, bodoh. Now kasar. Ajing. Nah, tina video ieu kuring langsung neangan nyarungsum atau nyakuring ngotek-tak video-video Mang Adeng nu sejena. Tah baheula mah ieu aya tepas Mang Adeng. Tapi ayeuna tepas Mang Adeng teh atau tepas Adeng atau Adeng. Sok pesen wae. Kala. Rokok non, jarum coklat sabungkus. Rokok gapit sabungkus. Rokok non, jarum coklat sabungkus. Kopi luwak hiji. Tos. Pas. Juk. Nah, angsurannya. Lilanya. Ada salah. Rokonaon wae madang. Rokonaon wae. Iya, garbit sabungkus. Garbit sabungkus. SMA Negeri Daya Kolot. Mang Adeng. Jarum coklat sebungkus, luwak hiji. Sok atuh. Sudah Mang Adeng. Tos, sini oi. Goblok saji. Ayo rokona mana? Iya. Nih oi. Wih, mantap. Baik salah hiji mah putus salatan. Putus salaman di dawatan. Pinter nama geus bila dita. Geus bila dita mah ada. Cing, bel. Punten bel, coba bel. Pulangana keula aing. Pulangana mana keula? Tah, aing tah. Tah, bel. Nah, sakieu. Asia chat. Terus kamu kan aya tuh geus pinter teh. Kan identitas. Aing. Tah Mang Adeng ieu kuring jadi penasaran jigana daerah Daya Kolot, daerah ditu lah, daerah Bale Endahan jigana nya lemburna teh. Tah baredo mah teu salah tepas Adeng. Lain Adeng berarti Adeng. Lamun Adeng berarti kan kudu make u. Ya berarti tepas Adeng baredo mah. Tapi ini jadi tepas Barakatak jigana geus ganti ngaran. Tapi tadi dina openingna dina eta naon ngaranna teh? Dina ngaran channelna masih keneh tepas Adeng keneh. Cik urang nengan video anu sejena Mang Adeng tepas Barakatak. Mang Adeng makan pizza bersama Cang Cimen. Da ieu Cang Cimen saha deui ya? Helah. Cang Cimen. Tadi tepas Barakatak kuring geus di-subscribe-nya. Cang Cimen Kids. Ieu saha deui ya? Tapi loba barudakna tah, loba Mang Adeng araya di DKB. Ieu jigana keluargana keneh, jigana keluarga dulurna kuring teu apal teu sabab informasi pikeun kuring ngeunaan Mang Adeng ieu kahiji nya ka kuring enak ari ngaranna di Jakarta mah jadi naonnya
informasi-informasi anu lumangsung di Bandung Cimahi eta teh kuring geus jarang ngadenge ku sababnya idak likerna di Jakarta selain bikin ke Jumat teh. Jadi kekurangan informasi kuring deh nya hiji-hijina jalannya lewat ngaliwatan dunia internet kieu dina YouTube dina dunia dan dina sosial media nu lainna ya dina medsos nu sejena. Jadi kuring bisa ningali naon kejadian di Bandung sabudeureunana gitu. Tapi nya loba oge anu teu apal lamun barat mah kan sok ngadengikeun radio, jadi informasi teh sok aya we anu asup gitu. Ayeuna mah sareng langka. Jadi informasi teh kapatesanan. Tentang cimen tapi loba jigana Sunda ieu ge mengadeng naon ieu? Ya dengan pakai headset deh kurangnya ya oke. Oke. Tapi ketinggali aya parobahan setup video lamun dina tepas barakatak tadi atawa nusa acana mangrupakeun tepas adeng eta estuning video-video nanti video-video anu make handheld gitu. Jadi kamerana duka kamera handphone tapi juga nama handphone kuleungeun dicepeng siga kieu tapi ieu geus mulai ngagunakeun setting anu bener ya, setting anu emang geus niat. Jadi jika nama Mang Adeng ieu ditarik oge di channel YouTube anu Cangcimen Kids ieu bisa jadi kulawargana atau saha, tapi yakin kuring mah yakin nilik hari tau ge dina tepas adeng videona loba nu lalajo. Terus aya oge si Teh Mira Cumil di dieu pernah ngilu collab dina video jeung Mang Adeng. Terus Mang Adeng kungsi di ulem oge dina acara Kang Budi Dalton dina ngobrolkeun batur ngobat pokoknya mah eta nu Kang Budi Dalton geus subscribe kabeh eta ge. Sekuring yakin loba pemasukan ya rupiah dina video-video Kang Mang Adeng ieu tangtuna oge kacida teuing lamun eueuh pemasukan ka Mang Adengna atawa ka keluargana. Tapi kuring mah ningali nilik dua channel ieu pasti aya kontribusi ka Mang Adeng sabab video-videona lumayan oge ribuan anu dilalajuanan. Terus kuring subscriber nama ieu karek kira kong tinggal Cangcimen Kids teh manehanana ngamimitian nyeun video di tahun sabaraha ieu 4 bulan ke tukang anyar kene berarti ini bulan November Oktober, September, berarti bulan Agustus video channel YouTube ya di Jieun Munggaran. Cangcimen. Oh Juni. Kuaci permen. Cangcimen. Kacang kuaci permen. Mimiti di Jieun mah bulan Juni tapi masih kikituan unggul. Can aya video-video tak kakara ngamimitian ngasupkeun Mang Adeng di bulan ini kali dina thumbnailna we nya thumbnailna tina mimiti di bulan ti sabulan ka tukang ngamimitian Mang Adeng asup jeung di dieu videona geus ngalalajuan loba pisan tuh 22 jam ka tukang wae geus aya 5.000 leuwih. Terus Mang Adeng beli HP lagi kawal bodyguard 8.000. Ya Mang Adeng beli HP KBC urang lalajuanan. Kita mau ngantar ayah aku beli HP. Bareng siapa ke sana?
Ayo. Asik. Kita ngecek kemon. Cemon. Ata apa dong? Hah? Oh, telepon. Cik, uang gancangan. Oh, loba nu menda foto euy. Kuring yakin lamun di Bandung mah saha nu sih anu teu apal ka Mang Adeng. Tangtuna oge sakumna anu nyepeng handphone boga medsos, boh Facebook atau Instagram atau Twitter atau YouTube, pasti ari biasa nama dina WhatsApp oge sok aya meme atau icon atau emoticon anu make beungeun Mang Adeng. Terus video lagi kan biasanya kan ada di grup teh sok aya video-video nu anyar teh di share, disebarkeun ka mana pasti loba nu geus ningali beungeut Mang Adeng. Jadi teu naon ngaranna teh teu munasabah lamun dina video ieu loba urang Bandung anu aya di BEC kabeh marenta foto. Pasti apal ka Mang Adeng. Tah ieu kekuatan medsos. Mereka mana? Eta ini nu ngalalojan geus aya 388.280 urang. Tuh, ieu tingali. Gara-gara aya Mang Adeng ya, jadi loba pisan nu ngalalajoanan. Padahal video-video nu samemena anu can aya Mang Adeng ngan 112, 100 gitu. Ngahasilkeun pisan aya Mang Adeng. Pensieu cenah ya. Sono geus lila teh ka BEC ya. Jeung BEC na mah larasaan asa jadi robahnya, robah pisan beda jeung BEC zaman sababaraha tahun ka tukang. Ternyata Mang Adeng can bisa naik eskalator. Ade salam ya aya di tempatna. Wis lobo hei kemana wae ada tiga dua wabuh ada kami maroto loh. Aku mencintaiku. KB maroto, KB ngeluarkan handphone wae di BEC kamera. Yakin nih, yakin lain orang Bandung ya, tak apaleun. Wani cenah eta. Anjing. Anjing sieun. Ya daerah mana nanya?
robah pisan bener BC nama. Jadi loba nu teu wawuhna ya tempatna ya. Yang apa kayak Buka. mana? Iya ka dieu, ka ece ieu. Wih, iBox, euy, Apple, euy. Assalamualaikum. Ada HP. HP mahal. Apa dia? Dah. Ini ada. Mana cari naon cak? Mana? Telepon. HP nelpon, AWW. Sebelah anu terbaru. Nmax, Xmax. Sampai ayah apa? Assalamualaikum. Ayah HP nanya ke pengunjung deh. Pasti bingungin si ibu. Ah. Dicokot. Batur keur ningali. Aduh, aja. Aduh. 20 juta. Rek HP rek baju. Ayah HP. HP mau beli ke itu. iPhone 11 tapi seri anu ieu da manu handapna da mah. Gawe. Tayar mana ya? Naon teh? Dia kenal om Gekeng. Ini yang heula ieu dibayar heula ulah wakadi. Alah cari kira. Ya aja HP. Nah, lain HP deh da mah. Angker mah power bank. Oh, jikana meuli iPhone menang hadiah power bank atau meuli power bank sekalian beureunan. Sejuta bayar baik itu begelap. 3 blok. Kata biasa. Aduh. Kacau ai. Nah, wis 27 iPhone 11. Gitu. Mana sisa tuh ana? Itu. Nanjak itu bayi itu nanjak mah. Iya bahaya. Ada lah ya. Dahnya. Iya. Bayar. 500 perak. Tenai. Ade. Tahu boga. Yang ada. Ada. Layan toko HP naringalikeun. Ayo itu cenah ada heula tuh. Nya ini beuli teh. Iya, ngomong ada dekat ya. Enggak ada apa. Kita mana nih? Waduh. Berarti Apple ke nih iBox.
Deng. $27 juta, woi. iPhone 11, iPhone 11. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Indonesia. Mau bahasa Sunda? Iya, siap. Iya, siap. Ada aktivasi. Ada aku mencintai kau. Aku mencintai kau. Aku mencintai kau. Iya, bos. Bukannya borak. Bener dibeli, oi. Itu dia mah. Tapi lamun bener dipangbelikeun handphone iPhone 11 ieu, lamun bener keur ka Mang Adeng nya tangtuna emang ieu geus jadi benefit keur Mang Adeng nya, sabab kan salila ieu loba anu ngagunakeun Mang Adeng keur konten dina video YouTube-na, tangtuna ge pan eta ngahasilkeun. Bisa jadi emang eta benefit keur Mang Adeng sabab ngabantu channel YouTube-na. Tapi jujur oge Mang Adeng bakal bisa moal make ieu sabab ieu 27 juta euy lebar. Nah hati dibere handphone anu biasa wae heula ieu asal Mang Adeng kan tangtuna ge asal handphone kan teu naon ngaranna teh teu ngarti spek alus, kamera alus tah naon. Kajabal pun kieu ya. Handphone ieu dipake keur keperluan syuting. Channel ieu nya Mang Adeng sekali-kali make nya bisa jadi gitu sih. Bisa jadi gitu. Sebab nya keur kurutnya cek kuring mah keur Mang Adeng mah nya nu biasa ge geus leuwih teu cukup. Sabab paling kan Mang Adeng paling telepon gitu bungkul. Ade. Waduh. Mang Adeng rada iya hayang nyepeng HP mainan. Mang Adeng ya, terus kan enggak ada nama. Oh, jika HP-na dipang-nyepengkeun. Nah, segitu reaksi video YouTube Sunda Mang Adeng beli HP KBC di channel YouTube Changchimens Kids. Ya, ocan di subscribe euy, Kak. Wang subscribe. Oke. 8.070 genep. 8,70 genep per ribu subscriberna. Yakin segadeng dia bakal terus ngeronjak. Pas gitu lah baraya Kang Jayus reaksi lalajo YouTuber Sunda. Sok bisi aya video-video nu sejena YouTuber Sunda nu sejena paling ke bakal aya fiksi, bakal di luar oge, bakal di reaksi oge.